Segruk Rina ngahing-hing ngcerikan dirina nu geus mengpar tina papagah kolot sabadiri disesep birahi. Najan nya teu dipaksa pirusa, tapi kahanjakal mah tetep datang. Nya saakrasa sajeroeun dada. Ngabalukarkeun dirina teu walakaya. Tada teuing kuciwana mun nu jadi kolotna nyarahun. Kana naon anu geus karandapanana. Leungit kasucian raga demi ngahontal kebagjaan dina lampa sakaparan-paran. Di sagigireunana Arya teu nyoara. Ukur dadana anu turun naek, ngatur ambekan satu tas nyorang kasuka nyuprih birahi munggaran ti bebenena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berayakan khas di mana wae ayana, insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Hendi Ahmad Sarip. Kalayan judul Malati di Curug Citiis. Nyangakeun kasepuhan Najan kaduhung ngarungrung ngawur kabingung, Lina teu wasa baha waktu Arya ngarenghik ngurihit deui. Ngabelaan tua kabalik, najan pare kuliah mah geus meh 5 poe. Aya kasieun dina hatena. Hariwang ditinggalkeun satu tas di alap suka nu balukarna geus tangtu bakal katalang sara. Dirobeda ka hariwang satu tas dirina teu parawan. Antukna saban dipenta manehna teu walieh ngalayanan. Sabulan di lembur estu karsa satahun keur Lina. Ku alatan sono nu terus moho ka Arya nu teu bosen menta hayang geura-geura pinanggih. Antukna najan waktu libur can lekasan manehna ngurihit ke kolotna hayang indit kalawan alasan aya acara di kampus. Anu padahal geus janjian sejak camping di Curug Citiis sakumaha omongan bebeureuhna. Wanci kalangkah satangtung Lina marengan Arya muru ka Curug Citiis nu pernahna ditutugan Gunung Guntur. Tan bebeja heula ka nu boga kontrakan. Di kampung pasawahan maranehna laleumpang ngajugjug ka curug. Nu dina nalika ganti taun mah loba pisan jalma nu ngadon camping atawa kadar hayang nyecap kaendahan nyawang kota Garut jeung sabudaranana nu uplok-aplak satungtung deuleu ti punculut gunung. Waktu 2 jam teu karasa ari leumpang paduduaan bari silih puntangan mah. Ada nasar ge maranehna geus tepi ka tujuan. Sabenerna Lina ngarasa seunggah kudu camping teh. Keur mah kakara borangan deui. Ngan ku terus-terusan dikurihit antukna nandunan kana pangajak Arya pikeun camping paduduaan. Di dituna ge bakal loba nu marengan cenah. Aya kasieun nu ayeuna ngaganggu pikiran Lina. Geus sabulan leuwih ti saprak sapatemon harita manehna can palangan deui. Basa bebeja dina video call teh ya.
Arya nyarita bakal tanggung jawab cenah. Ngan angger we kangaranan awewe nu geus kitu. Can salamet mah moal bisa temanina. Ngematak basa diajak camping teh wegah-wegah ge manehna nyaluyuan demi bisa gera-gera narima tanggung jawab ti kabogohna. Nah aja ngadegen tendana teh anggang tinulian. Sangkan bisa sukan-sukan paduduaan. Mundur kadeudeung dipalar leuwih meuweuh. Juang milari ada leuwis yuk. Ajak Arya basa layung beureum meh leungit diganti ku layung bodas. Mempeng caang bulan jaba matos terang tempat-tempat nage. Purnama nyumiratkeun cahayana nyangan nuker lempang paduduaan ti tebeh kidul. Angin tiis ngadelingding mingkin mawa awakna pasrah kana rangkulan bebeureuh nu antukna niat sejanangan kembang ge jadi bolai. Endah rasa kaheman dina weningna jemplingna peuting mawa lamunan ngawang-ngawang. Maranehna nyacapkeun ka sono di kasingkuran. Bibir jungkrang curug setiis jadi saksi ambekan muruhegakan tina awak balulucun nu nyuprih birahi. Disaksian pating kartipna bentang jeung poncorongna bulan nu ngintip satukangeun wiyati. Basa renghik pandeuri dibarung ku paneuteub nu teu euleum-euleum. Awak manoja ngoleang disuntrungkeun taya ras-rasan. Hampura. Sora pamungkas nu lambat-lambat kadenge kulina memeh niban batu mencugug mapag awakna nu teu walakaya. Cerit. Lina ukur ngajeri tarik martan langit. Ngoceak rosa hayang martan jagat. Basa ningali awak pasiksakna digusur. Disumputkeun ka sodong satukang cai nyurug. Laju ngalalang ngelayung nu hamo manggih tungtung. Alatan inget kanu jadi indung nu teu oleh nuyun sangkan anak narahayu. Ari ayeuna beus jadi katalang sahara. Alatan panghianat ti jalma nu pikanyaahna di tempat hara-haraeun. Hamo aya nu nepungan, komo deui nu maturan. Jerit Lina, basa nangenan Arya gura-giru ngaduruk sakabeh babawaanana pikeun ngalungitkeun barang bukti. Samalah Lina satekah pola ngahalangan. Basa urut kabogohna geset-gesut meresan tenda katut barang-barang liana anu saterusna balik peuting-peuting. Sasalingkeran ngaliwatan jalan nu teu ilahar. Hanjakal dirina lir haseup nu teu bisa nyepeng kana jirim nulian. Tidinya Lina ngabersat muhuru ka imahna nepungan indung bapa katut lanceukna. Oroka aya teu aya nu ngarasaeun kadatanganana. Samalah basa ngagubrakeun panci jeung katel di dapur ge. Bapana ukur ngamerenahkeun deui bari kutu kendeng nuding ka ucing. Teu peunggas sareupan, laju nyamperkeun ka indungna nu keur ngaji Quran. Siga aya benteng tohaga nu ngahalangan, manehna teu bisa ngagabrug pikeun menta pitulung. Kitu deui puting-puting saterusna. Lina satekah pola mere tanggara. Ti mimiti diuk ngarendeng, tepi kacerik ngagenggeik sangkan kadengeun ku sararea. Oroka aya ukur panyinglar nu katarimana. Teu jauh ti keluargana Arya ge ngusir-ngusir ku minta tulung kanu bisa di lemburna. Antukna Lina pasrah tumarima kana kaayaan nu tumiba. Sapopoena ukur bisa kakalayangan nepungan nu dianggap bisa nangenan.
Susuganan aya nu daek nulungan ku mulasara layona nu geus teu mangrupa. Hanjakal taya saurang ge nu malire samalah nyaringkah mangsa dirina ngadeukeutan. Kitu deui nu lian nu geus ti heula ngagareugeuh di tatapan tepatan taya pisan nu hayang maturan estu kumelendang sewang-sewangan. Tunggara lain di kieuna ukur bisa ceri kingkin ngageunggeuk saban wanci balilihan dina saban mangsa tan aya nu merosea kana langsana. Satahun geus kalarung basa poe pamungkas tahun 2018 mangsa jalma daratang sejang ngeureah-reuah waktu panungtung samemegan ti taun di eta patempatan lina ucang-ucangan dina bibir jungkrang nalingakeun kasakur nu sukan-sukan silih simbeuh dina cai nu ngaleuwi handapeun curugan. Panon poe mangsa sore bangun nu mepende rasa manehna nggoning nyacap kuning asih hing Gusti nu tos masrahkeun alam dunya katut kaendahan pikeun manusia. Setengah jam ti wanci tunggang gunung saurang-saurang haranjat laju ngalaleos muru tendana sewang-sewangan alatan cai geus karasaeun nyacep tiis. Iwal ti saurang jajaka nu elat datangna. Sanggeus ucul-ucul ukurnya sakun kolor manehna mubus kana curujugan. Laju ngaruruan sakabeh awakna nyase pisan. Paromana katara kurang berag bangun nuker ngemu kabingung. Lina geuwat ngajirim nembongan. Laju api-api teu soledat teu jauh ti tempat si jajaka nuker nerapkeun deui papakeanana. Manehna rikat ditulungan laju didiukeun dina hejona jukut gunung handapeun tangkal nu dauna ngaroyom ka jajalaneun. Tidinya maranehna pasini pinanggih deui di tempat nu sarua ngajak nyawang harapan nu tangtuna hamo tina kanan. Pada isa maranehna diuk paduduaan di sisi walungan diintip tingkartipna bentang jeung sapotong bulan. Suku dikeumkeun sakapeung silih simbeuh dina sela-sela obrolan ngahudang kaheman. Kasukalina mungkin nyaliara bahasa ngadenge cerita si jajaka yen manehna ditinggalkeun di satengahing jalan alatan teu disetujuan ku kolot bebenena satu tas meh 5 tahun rerejengan silih pikaheman. Bulan luhureun embun-embunan rasa endah mungkin nyaliara minuhan dada maranehanana mopohokeun ka balad-balad nu bungbang nareangan. Ukur harapan nu ngawang-ngawang dipirig hiliwir angin peuting jeung reangna soragaang ngapungkeun lamunan si jajaka satu tas ngalap kasuka nyeseup pirahi ti diri lina. Akang alim papisah deui sareng salira. Pok si jajaka basa ambekanana ngaleleran. Laju Malik nangkep geget pinuh deudeuh. Cekap asih kamari dupenggas di tengah jalan. Saleng salira mah katasna akang hoyong lana. Abdi oge mun akang nu karos pisan ka nyaahna sanaos tembean tepang. Walon lina Malik nangkep bangun embung kapisah deui. Akang janji moal hianat ka salira geulis. Poncorongna bulan jeung baranangna bentang jadi saksi
Basa wanci jana diletik, si Jajaka pasrah tumarima di rogahala demi bisa nyacap kacinta rejeng bebene anyarna. Lelembutanana cengkat tina raga nu ngababengkang di curugan. Laju ngajorelat nululina tan mirosea kalayona alatan kayasna tresna geus pada minuhan dada. Akang teu kaduhung, lina nangkep ageuh kebek ku kabunga. Akang malah ngerasa bagja bisa silih pikat cinta sanaos mung di alam marakayangan. Walona pinarung imut nu lain maur, tapi imut nu mumbul tanggara rasa nu ngagalura sajaroeun dadana. Tapi mun raga akang di barawa laju disampurnakeun, urang bakal papisah. Cuma talina teu kaampeuh bedah murubut cuuh nyurugan lalahunanana. Teu kenging hariwang enung, akang bakal ngupayakeun supados jasad salira tiasa kapendak tur dipulesara sailaharna. Si Jajaka nyarita tatag ngahudang kapercaya. Isuk-isuk nereangan datang, maju ngagorotong raga nu kapanggih keur ngambang. Akang, teu kenging hilap, abdi ngantusan pisan. Ucap Rina daruda. Dina hatena aya seredet, rasa kamelang jeung kahariwang pinuh kaleuwang, enggoning nyorang kahirupan satu tas panggang. Si Jajaka ngacungkeun dua ramona, jempo jeung curug hareupeun dada tanda moal sulaya. Laju nuturkeun layona nu diparayang ku warga. Jag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok malati di Curug Citiis. Mugia janten pangbeberah kana manah sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.